sareng simkuring Mustika Julianti Lestari nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda Televisi Kamemet Pamirsa. Edisi Sabtu kaping 3 Mei 2025. Senja kasanggakeun nyaeta rapat paripurna istimewa minangkala hari jadi Sumedang ka-447. Dina poe Salasa tanggal 22 April 2025, DPRD Kabupaten Sumedang ngayakeun rapat paripurna istimewa pikeun memperingati hari jadi ke-447 Sumedang. Rapat ieu lumangsung di gedung DPRD Sumedang serta dipimpin ku Ketua DPRD Sidik Jafar. Acara ieu dihadiran ku Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, Bupati Sumedang Dohni Ahmad Munir, Wakil Bupati M. Fajar Aldila, anggota DPRD unsur Forkopimda serta tamu undangan liana. Dina biantarana Bupati Doni Ahmad Munir nyariosin peringatan hari jadi Sumedang teh lain saukur seremoni, tapi minangka wujud syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa jeung bentuk apresiasi ka para karuhun Sumedang larang. Anjeunna ngajak masyarakat pikeun ngajaga jeung ngamekarkeun Sumedang dina segala bidang, beuh budaya, beuh pembangunan nyata. Dina kasempetan eta anjeunna ngajak masyarakat pikeun nerapkeun sumanget gotong royong jeung nguatkeun solidaritas pikeun ngawangun Sumedang simpati nu leuwih maju jeung sejahtera ngarah ka cita-cita Indonesia Emas 2045. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna ditepikeun nepi ka dieu. Mugia jadi ilmu nu mangfaat kangge urang sadayana. Simkuring Mustika Julianti Lestari nu ngawakilan redaksi Warta Sunda nyuhunkeun hapunten bilih aya kalepatan dina nyanggakeun warta tadi. Hapunten lahir batin Sunda Wening.